Wilujeng siang. Wilujeng patepang deui dina acara Warta Sunda Siang. Dina kasempatan ieu, abdi Angelia Sabrina bade nepikeun warta ngeunaan kahuruan daya Samahani musnahkeun 12 roang diajar. Kahuruan daya Nurul Hikmah di Desa Lepeung, Cut Samahani, Kacamatan Kuta Malaka, Aceh Ageng, ngahanguskeun 12 rohang diajar kaduh lembaga keagamaan kasebat. Laporan anu ditepikeun Pusdarops PB BPBD Aceh Ageng nyebutkeun dayah anu berlokasi di Lepeng Cut eta dipingpin Ustad M. Saleh. Kahuruan lumangsung dina Kemis 20 Juli 2017 babuk 17:05 WIB. BPBD Aceh Ageng ngaluarkeun 8 unit armada pemadam ti Posibre ka lokasi kajadian. Sanajeuna diparemkeun babut 18:15 WIB. Wangunan dayah anu lokasina henteu lebih ti pinggiran Jalan Nasional Banda Aceh Medan eta diwangun ti 2 lante. Anu kabeulem saloba 12 rohang kelas diajar, 6 rohang di lante luhur, sarta 6 rohang di lante handap. Rugel alatan kahuruan dina keneh pendataan. Sedengkeun cukang lantaran kahuruan disangka alatan korsleting listrik. Nangging kanggo cukang lantaran tangtos dina keneh pengusutan pihak kapolisian. Tim anu kalibat dina penanggulangan kahuruan kasebat diantarana TNI Polri, relawan rapih, sarta balarea satempat. Sakitu warta ti abdi, Wilujeng siang.